negara urang lebun cacak-cacak pondok pesantren anu lillahi ta'ala Banten, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Aceh mun kiai pondok pesantren salaf wallahu alam Indonesia. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq jeung tina sawarehna jelema aya nu ku kaula didamel cek Allah ummatun umat yahduna bil haqq anu nuduhkeun kalawan bener wa bihi adilun jeung nyana lurus ajeg adil ku bener eta aya terus beti zaman kangjeng Nabi pupus teh terus estafet ka para sahabat di zaman sahabat teh tegak agama teh lantaran deukeut keneh ka kangjeng Nabi dilanjut ku para tabiin di zaman tabiin ge tegak lantaran deukeut keneh ka para sahabat dilanjut ku atba tabiin di atba tabiin ge masih kena tegak lantaran deukeut keneh ka tabiin mulai ti atba tabiin rada goyang-goyang ku hari atba rada goyang di atba urang mah ku hari geus atba sese neangan anu bener teh geus hese pan bisa bener sote urang nuturkeun nu kamari teh nuturkeun nu itu teh nuturkeun nu itu estafet ngaranna silsilah nuturkeun nu itu bener langsung ka Kanjeng Nabi karak ai ieu mah pan guaring putus ha guari nuturkeun nu eta sedengkeun nu eta na ge kos kitu nuturkeun nu itu teh kos kitu atuh geus putus teu boga turus. Tapi cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun saat umat para rutus tina nuturkeun ka leluhur-leluhurna di zaman urang ku ari geus para rutus lantaran atuh boro-boro ka Kangjeng Nabi urang maka zaman pejuang 45 bae ge pamarentah teh geus teu nuturkeun leluhur abri geus teu nuturkeun leluhurna polisi kitu keneh rakyat geus kitu keneh ku ari teh meureunanan hararudang eta tulang-tulang anu memperjuangkeun bangsa Indonesia jeung nagara leuleuk nyana ka rakyat rakyat sia teh nang aing memperjuangkeun kunaon ku ari diacak-acak tuh kepala polisi nu baheula aduh polisi kunaon sia teh kararitu nang aing ngamerdekakeun baheula berjuang kitu keneh abri Bung Karno beserta Bung Hatta Imam Bonjol jeung Raden Ajeng Kartini Cut Nyadin Patimura dan pejuang-pejuang nu baheula hudang nyana duh siapa artinya orang geus tuturkeun nyana eta keur carita pejuang eta ku ari Islam nu kamari ieu di zaman masyaallah Syekh Nawawi Tanara zaman Ki Khalil Bangkalan ulah zaman para aulia Allah zaman wali sanga ulah ieu nu kamari ieu terus ka belah dieuna tak zaman Syekh Abdul Karim belah dieu terus zaman Ki Hasyim Asy'ari terus ka belah dieu Asnawi Kudus eta ke masih buah ragus keneh cikeneh zaman kolot-kolot urang baheula di ditu aya Abuya di ditu aya Ki Bustomi di ditu aya Ki Abdurrahman di ditu aya ajengan Imam di ditu aya Ayah Banjar terus sararapu keneh masyaallah satu suara haram eta haram kabeh halal eta halal kabeh bagejlog ditaluturkeun sampaikan kaya rakyat ge ngadenge si ada sia ulah jadi pamadatan bahasa kiai si ada sia ulah nyokot duit ke kelembungan bang teh ke kelembungan disebut lagi ulah sia satu suara haram tek bae aya nu kaluaran ti mesro
nu kaluaran ti Australia, nu kaluaran ti Amerika, berbagai keluaran ngahiji di Indonesia. Ieu teh dimodif bunga bank jadi halal, kredit beda harga 2 akad jadi halal. Nyana tanggung jawab lah. Udah saya tanggung jawab. Ambo seuneu sia tanggung jawab. Cikene Masya Allah karim. Kuari ke zaman acak-acakan. Demokrasi kamari rada terpimpin rada bagus kene rada ngeunaan kuari mah demokrasina teh geus kabablasan. Disangka kurang zaman reformasi teh ngeunaan ternyata kuari mah kudu revolusi. Lantaran mana kuari kemajuan politik na mana kuari kemajuan perekonomian anak defisit sampai 3%. Lamun defisit sampai 4%, 5%, negara acak-acakan acur Indonesia. Sejarah Indonesia can pernah turun 3%. Kuari geus 3%, naik 4%, 5%, acak-acakan. Tidak bisa dipertahankan ya maka jeung kumaha ge. Perebut Amerika jeung Cina. Negara urang percis ongkos pabrik, limbahna teh diperebutkeun pabrik teh ku jawar anu, ku geng anu. Ieu negara Indonesia percis bagaikan pabrik diperebutkeun limbahna. Amerika hayang, Cina hayang. Persekongkolan Amerika jeung anu Cina persekongkolan jeung anu. Dibuat tidak berdaya Indonesia teh sebab ada perjanjian. Kemudian Indonesia pemudana diloloh ku mabok supaya 10 tahun yang akan datang bodoh Indonesia ku bacak aing becak Amerika, ku bacak aing becak Cina, ku hari keur bercokol di Indonesia persis kos pabrik diperbutkeun limbahna. Di kumaha coba acak-acakan. Kakarak tahun sakit ulah boga hayalan tahun berikutnya bakal bagus. Ma min zamanin illa syarrun ba'da. Terus makin acak-acakan. Urang mah maot meureunana komo si eta mah geus kolot. Moal kebal deui. Tapi kan muncul anak urang, muncul incu urang. Sementara mabok merajalela di mana-mana. Mun diaritakeun tentang mabok berarti kan aya penjualna. Lamun diaritakeun aya penjual berarti kan aya ekspor di luar negeri. Ekspor di luar negeri kok begitu aman, aya polisi jeung abri kok begitu aman sih? Wallahu a'lam. Seperti etalah keberadaan negara urang. Pikir ku urang. Diantep ieu negara urang. Lamun cacak pondok pesantren anu lillahi taala Banten, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Aceh, mun kiai pondok pesantren salaf wallahu alam Indonesia. Lain cakula intelijen caritakeun Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf. Amerika sabaraha ribu di urang ngaintelanana. Geus teu serab jalaku pemerintah. Ku birokrasi orang geus teu serab jalaku kiai-kiai modern. Sebab keinginannya sama dengan dia, ingin beli mobil, ingin istana, ingin wanita sama dengan aku, hanya beda motif doang. Tapi pondok pesantren salaf dibere duit ki podoli leutik teu daekeun. Gede insyaallah. Atuh eta mah deres dibere keneh, hanya bae di batu kudu dibere. Da rusak jasa pantama tuh. Belah ditueun rusak tah mah. Acak-acakan. Tah nu dipake ka serep ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pemerintah. Geus teu daekeun kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep. Naon kitu ngaran moralna. Ieu nu masih keneh diperhitungkeun. Anu masih kene hudang tipe 3 motif naon Allah eta nu masih kene didenge ku Gusti Allah cacak jelema hudang tipe ting Allah-Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam. Jakarta geus dikumahakeun meureun, Tangerang geus dikumahakeun meureun, Banten geus dikumahakeun meureun, Indonesia wallahu alam. Untung masih kene aya nu hudang tipe ting Ki
tapi cek Gusti Allah kehancuran bangsa, kehancuran umat Muhammad bejakeun ka umat-umat anjeun terus khususna ieu teh ka urang mah ka umumna mah kakabehan termasuk urang kurang kuari dibaca dihartikeun sakemampuan urang bejakeun Muhammad wa mimman khalaqna tina sawarena jelema nu kukula didamel cek Gusti Allah aya ummat yahduna bil haqqi anu terus bae nuduhkeun kalawan hak teu pernah ngalirik ka sisi kagigir saat-saat batur ngahalalkeun nya nama haram bae saat-saat batur disareurumbang nya nama embung saat-saat batur engkeuy-engkeuyan di luhur panggungnya nama henteu hayang hiji bae yahduda bil haq teu pernah hayang pamere ti pamarentah teu pernah hayang pamere ti organisasi teu pernah hayang pamere ti jelema-jelema hiji bae boga kayakinan ka Allah yahduna bil haq aya Muhammad terus bae saat Indonesia acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Baghdad acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Iran acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Mekah acak-acakan Arab acak-acakan hiji mah aya bae Turki keur diobok-obok wari hiji mah aya bae Amerika bergeng multinasional acak-acakan Baghdad supaya dapat Islamna eueuh dek didemokrasikeun serang deui Turki serang deui Suriah serang deui Suriah terus Turki terus ulah aya carita-carita Islam mulai kuari Amerika dengan keyahudianana negara mana kuari anu masih kene kuat intik kunyana ulah dengan politik dengan ekonomi hancurkan tapi wa mimman khalaqna tina sawarena jelema aya nu didamel ku kula Muhammad bejakeun ka umat tu yahduna bil haq aya umat anu selalu nuduhkeun kana bener saat batur teu wani nyaritakeun bener nyawa wani sebab teu hayang di alam teu hayang di agung-agung dibere ge teu hayang leutik mah si eta teh mah ayo bae tegekeun geura Muhammad bejakeun ieu mantap teger saha eta anu wabihi adilun lurus adil dengan hak tesieun saltikeun hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dicoba di negara baheula aya Buya Hamka masih terngiang-ngiang di telinga orang haram mengucapkan salam kepada orang-orang Kristen yang sedang mengadakan Natalan. Buya Hamka tertulis di berbagai koran majalah dan diabadikan di negara orang padahal Buya Hamka diakui oleh bangsa Indonesia di luar negeri Kristen Yahudi encek ngaku ke Buya Hamka dengan kecerdasan tetapi nyana melalui haram bangsa Indonesia umat Islam mengatakan salam istimewa Buya Hamka tadi di Muhammadiyahkeun akhir hayatna Islam sebabnya ada boga guru torikoh terngiang-ngiang di telinga orang komo nu belah di tuma zaman Ki Hashim Asy'ari iman nu belah dieu bae belah dieu masih terngiang-ngiang Gus Dur dengan gaya Gus Dur tersendiri tetap bae nya nama ngagocek-gocek jelema cak batur haram cak cenah henteu cak batur henteu cak cenah haram digocek-gocek jelema eueuh teu kagocek ku jana digocek bae kajeun ku kumaha ge ya kabeh ulama ngaharamkeun ka Inul Oma Iram haram cul bae di televisi Oma Irama apa bedanya Roma Irama itu kan Inul laki-lakinya beres selesai saat gerpejena jilbab dilarang kemudian keras kabeh berisik menentang Gus Dur nggak apa-apa nggak berjilbab juga babari jasa Gus Dur digocek kabeh ujung-ujungnya
Horenganan keur di lobi ku Gus Dur. Nyaritakeun salam, selamat pagi. Haram. Masak pakai selamat pagi. Ya, ku Gus Dur. Dan lain-lain digocek-gocek ku Gus Dur. Tapi berubah. Wajah Indonesia teh berubah. Kok makin membaik? Kok Islam makin lekat? Nyana kunjungan ke berbagai negara. Nama Islam Salafi teu pernah teu dibawa ku nyana. Dengan kekuatan Gus Dur, dengan cara Gus Dur sendiri. Ketika nyana dilengserkan, make celana pendek. Dengan gaya Gus Dur sendiri terbukti kuari jasadna masih utuh. Nuzarah sampai ayeuna teu pernah putus-putus. Terbukti kewalian Gus Dur cak wali. Terus kabelah dieuna saha deui nu kurang didenge. Saha deui nu kurang didenge setelah Gus Dur. Tinggal aya hiji deui Habib Lutfi. Di pemerintah teu main jana mah, di politik teu main, di organisasi ge di NU teh nya nama daek-daek hante-hante, tapi deres rada didenge kayaknya ku berbagai kalangan. Tinggal hiji nyana. Andai katanya da eueuh kumaha. Andai kata ieu mah caritakeun, ieu keur caritakeun wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqq wa bihi yadilun. Nyekelan hak dengan haknya lurus jujur. Dengan gayana masing-masing. Ki Hasyim Asy'ari kitu gayana. Ki Wahid kitu gayana. Kiai kitu Buya kitu gayana, Gus Dur kitu gayana. Terus sampai ayeuna Habib Lutfi kitu gayana nya mah. Kitu bae gayana, tetapi napas Islam jadi luhur. Thariqah jadi luhur, NU jadi kanyahoan salah nate kunyana nu nyaritakeun. Ketika orang-orang NU nyaritakeun bener, nyana teu pernah nyalahkeun. Tapi ketika nyana nyaritakeun kelurusan, begini. Ternyata NU geus keluar tidak kelurusan, berarti garaku saralah. Tinggal hiji nyana. Wa mimman khalaqna tina sawarehna jelema nu kukula didamel waman umat yahduna bil haqqi aya umat anu terus bae duduhkeun kana bener. Jang supaya jelema ka mana sih ieu? Kamana sih ieu? Oh iya, trak dihasudan teu eureun. Ulah disangka teh dihasudan. Malah nu ngahasudanana makin loba, tapi makin merepek coba ge deuleukeun. Sebab nyana ka Allah. Hiji, Allah deuleukeun, Allah ngadekeun, Allah nyahoun. Nyana sieun ka Allah. Aya bakalna nu diangkat ku Gusti Allah boga makom-makom tertentu. Anu terus benar iyalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sakumaha dina hadis dijelaskeun la tasalum min ummati ummatan qaimatan bi amrillah la yaturhum min man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dzalik. Bual eureun-eureun ti umat kaula Muhammad cak Kangjeng Nabi hadis qudsi dibejakeun ka balerea. Mal eureun-eureun cak Kangjeng Nabi ti umat kaula aya umat anu terus bae nangtungkeun negakeun bi amrillah urusan Allah. Haram caritakeun haram, halal caritakeun halal, makruh sunah teu pernah sieun layal turhum man khadalahum, teu pernah ngabahayakeun ka jelema nu ngahinakeun kanyana. Pemerintah nyaca terus bae, kiai-kiai nu sejen nyararaca terus bae dengan penuh keyakinan ka Allah, teu pernah gimir, teu pernah sieun disengsarikeun ku kiai, ku ustad, ku masyarakat, ku terus bae nya mah dek didegekeun dek teu Allah bae pokona mah. Aya ta umat model kitu ditimbulkeun ku Gusti Allah saat mana bae aya bae. Wala man khalafahum teu sieun ka jelema nu nyulayan kanya. We, cenah si anu mah teu nuturkeun ka kiai sabodok. Cenah kelompokan mah teu nuturkeun ka kajeun. Cenah pemerintah kita negara baik baik, aing mah deuk aing bae ka Allah. Abe ka tembong jelema acak-acakanana jeung rusakna. Ketika nyala terus bae ka Allah, nyala tadi dituturkeun rusakna berarti sekian persen. Ketika nyala terus bae ka Allah, jelema nyacan ka nyala rusakna berarti kajahoan. Terus mal eureun-eureun. Teu sieun kun jelema ngahinakeun, kun nyulayan hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Hingga datang perintah Allah maut, nyana tetep bae dina tegas. Hiji wa mimman khalaqna tina sawarehna manusia aya anu ku kaula diramal Gusti Allah ummatun
lain hiji umat loba bisa oge per negara hiji per kabupaten hiji atau aya bentuk organisasi umat yahduna bil haqq wa bihi ya'dil. Masya Allah urang ngadenge ieu bunga alhamdulillahirabbil alamin. Saat jelema megol aya tuturkeun, saat jelema mamang kembali kanu bener, saat jelema kebingungan aya jang cecekelan, selalu aya bae moal dibeakeun ku Gusti Allah. Acak-acakan politik jeung ekonomi jeung budaya aya bae nu lempeng. Dek didengekeun dek henteu nyaritakeun benerna politik, nyaritakeun benerna ekonomi, nyaritakeun benerna budaya. Ketika kajahoan politik nu bener, nu salah bakal kajahoan. Ketika nyaritakeun ekonomi nu bener, nu salah bakal kajahoan. Negara urang kuari politikna keur acak-acakan kajahoan. Ekonomi geus dikuasai ku Yahudi. Urang ngaji takrib, urang ngaji patul muin, pelbah jaritakeun bab muamalah perekonomian geus teu kapake saeutik-eutik acan. Tapi terus bae nya nama nyaritakeun dek dipake dek henteu. Wa bihi ya'dilun. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di luar eta aya jelema nu ngabohongkeun ka Al-Qur'an. Iyalah walladzina kadzabu wallahu a'lam bissawab.